sieun pokoknya di bener-bener dasar kaleng kongguan ari kurudung mahal diparake ari ceker teh kaos kaki berjeng roromeheun nih jigara gaji aing megeuleuh teuing cik kuring rek nanya ka ibu-ibu anu lahir ti rahim Islam bu ari aurat awewe naon anu kaciri kan rarai jeung pergelangan tangan da suku mah kudu ditutupan ustad teh teh kabejaan modar sia ustad dah heuh aing mah nah mau dicabdi ajab ke yaumul kiamah teh dibejakeun ka mustami betul berat jadi ustad jeung kiai teh ngabejaan hukum Islam ceker teh di kaos kaki belegug pisan lamun ibu teh kabeh kaos kaki tu na mobil kuring aya kantong keresek sok pake talian ku karet ka dieu tah keheul Islam kitu patut teh. Sebelum tausiah abdi mulai mungkin abdi di dieu nembean ti payun di pangarsa palih ditu di dieu di wilayah abdi eta bu